Lele, malang. Kemana euy? Hayu aya dukun sakti managuna. Di mana? Hayu milu. Dukun naon euy? Pokoknya mah eta mah dijamin segala bisa. Di mana? Eta deket di Puncak Suji, di Giring Pasir Langir. Oh, dengan tadi Giring Geria. Oh, Geria? Heeh. Hayu tuh, hayu. Iyo lain gimana teh, Med? Oh iya benar. Ya, ayo. Sampurasun. Sampurasun. Sampai. Aha. Abdi bah. Abdi bah. Aya naon, Jang? Aya mah bisa di ka Abah. Ngomong bah, mohon sok. Kajaro. Aya naon, Jang? Datang ka dari ieu teh. Ka dieu teh gaduh maksad bah. Oh, maksud. Bisa. Cing selain hayang naon jor-jor ka dieu teh. Iya, bah. Abdi teh hayang beunghar, bah. Gampang, Jang. Hayang beunghar mah. Ngan aya syaratna. Naon tah, bah, syaratna? Syaratna mah gampang, asal daek mau kencreng masjid. Oh my God. Nu kadua, Jang, lamun boga bantuan tong dibagikeun taleg ku sorangan. Nah, nu katilu, Jang, Abah yang modal teu kuat jadi beuteng. Aduh. Lega enak mah. Tah, isi laing rek naon ka dieu roges. Abi mah bah. Hoyong bagi ka awewe bah. Bosan hirup kieu wae, umur geus kolot. Ari pamajikan san boga. Oh, gitu si laing teh. Ngan rada berat euy syaratna tah mah. Kumaha? Emangna naon wae syaratna bah? Ku abi dicumponan. Ieu Jang euy. Syaratna mah sadiakeun buyurnya sabaskom plastik. Tong poho ujung bancetna 3 siki, tong kurang tong leuwih. Oh, nya bah, mangga tuh. Tah, aya keneh nu kadua, Jang. Kudu aya gula kawung saganu. Nya dawagan hejo nu keur meujeuhna. Susu bendera we sakaleng. Tapi lamun kira-kira berat mah meuli es kalapa muda gula aren weh kahareupnya, Jang. Hayang kalapa muda si Abah mah, beureun. Bener hafalan si Jang lagi. Tah nu katilu, Jang, ieu syaratna. Beasa kilo ya. Nog saparapat. Nog ayam negeri. Minyak kelapa saparapat. Jengkol 1/2 kilo. Asin peda beureum 5.000-eun. Sameleun weh sakumplitna. Oh, eta mah atuh rek ngaliwat bah. Ari ieu si Jabring. Aya naon Jabring? Ari abi mah bah. Teu seueur hoyong naon bah. Ieu sasajen bah. Hayang nguseup bah. Tapi hayang menang Putri Duyung. Gampang si
Jang gitu mah. Apa nama? Ku duit tah nu kieu. Oh, nyanya bah. Nuhun bah. Ke. Urang tarekahan ku abah nu kitu mah. Sok, hayang naon deui ka abah bebeja. Abi teh kieu bah. Hoyong kawin jeung pamajikan abah. Uh-oh. Terus tunyung sia. Banok wae.